Coy, maneh apal teu naon wae sato anu dagingna ngeunah. Dina kahirupan sapopoe urang sok manggihan rupa-rupi olahan daging tina sasatoan. Tapi teu sakabeh daging sato boga rasa anu ngeunah jeung dipikaresep ku balarea. Teu sakabeh sato oge bisa didahar dagingna. Sabab dina ajen inajen agama jeung kabiasaan masyarakat, aya sato nu diharamkeun jeung aya oge nu teu biasa dikonsumsi. Tapi di antara anu halal jeung biasa didahar, aya sababaraha sato anu ceuk urang mah dagingna teh kacida ngeunahna jeung jadi favorit loba jelema. Di dieu urang rek ngajelaskeun sababaraha sato anu dagingna paling ngeunah. Ceuk urang mah, nu kahiji nyaeta hayam. Kunaon beut hayam? Sabab daging hayam mah boga kandungan tinggi protein jeung gajihna teu kaleuwihan teuing. Sok geura cobian ku maneh. Daging hayam digoreng garing, terus cocolkeun kana sambel cing lada pisan nepikeun ka beungeut maneh kaluar kesang. Tapi kade ulah lada teuing bisi maneh nyeri beuteung. Daging hayam anu geus digoreng garing, dibar ngan ku sangu haneut, tuluy diasupkeun kana sungut maneh, geus pasti rasana ngeunah pisan. Daging hayam teh lain saukur ngeunah jeung murah, tapi oge boga sumber protein hewani anu alus keur ngadukung otot jeung jaringan tina awak. Nu kadua nyaeta sapi. Kunaon beut sapi? Sabab daging sapi mah gurih pisan, loba zat besi jeung proteinna. Sok geura cobian ku maneh. Ieu daging sapi ngeunahna dijadikeun sop buntut make samara anu gurih. Tapi tong gurih teuing bisi maneh jadi bodo. Digodog nepi ka dagingna leupas tina tulang. Tuluy ditambahan ku sambel jahe jeung tomat. Geus asak mah tinggal make sangu haneut, pokona ieu dahareun matak ngeunah dina palebah letah komo lamun didaharna teh keur hujan ngaririnci. Daging sapi teh lain saukur ngeunah, tapi ieu daging sapi oge ngandung zat B12 anu penting keur sistem saraf jeung imun awak. Daging sapi hargana rada mahal, teuing sabaraha urang mah teu nyaho. Lamun maneh hayang nyaho, coba maneh ayeuna ulin ka pasar. Nu katilu nyaeta domba. Kunaon beut domba? Sabab daging domba mah rada hanyir jeung bau hanyirna teh rada menyengat. Tapi mun diasakana bener mah ieu daging domba teh moal hanyir. Sok geura cobian ku maneh. Ieu daging domba dijieun sate make bumbu kacang, kecap jeung bawang beureum, terus dibakar nepikeun ka rada tutung. Tuluy dimamam nganggo sangu haneut. Pokona ieu dahareun teh matak tibra kana sare, ngeunah. Daging domba lain saukur ngeunah, tapi ieu daging domba teh ngandung CLA, cenah mah bisa ngabantu nurunkeun lemak dinu awak. Tapi kudu diolah heula ku cara anu bener sangkan bauna rada ngurangan. Harga daging domba rada mahal, teuing sabaraha urang oge teu apal. Nu kaopat nyaeta entog. Kunaon beut entog? Entog alias gotne mah dagingna rada liat. Ngeunahna di balado atawa digoreng. Sok geura cobian ku maneh. Ieu daging entog diasakan make bumbu jahe jeung katuncar. Tuluy dicocolkeun kana sambel tarasi, dibar ngan ku sangu anu haneut jeung pulen, beuki weh ngeunah. Daging entog hargana teuing sabaraha urang oge teu nyaho, tapi daging entog teh rada mahal lamun dibandingkeun jeung daging hayam mah, sabab daging entog mah geus jarang di kota-kota mah, kecuali lamun di kampung mah pasti loba. Nu kalima nyaeta lauk. Kunaon beut lauk? Lauk mah rada hanyir. Cenah mah lauk teh sumber protein nu kacida alusna keur awak, utamana lauk anu di laut nu loba kandungan omega 3 na, bisa mantuan ngajaga kasehatan jantung jeung otak. Matak mun maneh hayang pinter, kudu loba ngadahar lauk. Sok geura cobian ku maneh. Ieu lauk ngeunahna disamaraan, dipais make daun cawu, tuluy dibakar nepikeun ka asak. Ditambahan ku sambel tomat nu rada seger, geus teu kudu dicaritakeun ieu lauk ngeunah pisan. Harga lauk teuing sabaraha urang oge teu apal, tapi ceuk babaturan urang mah harga lauk mas teh kana 35 nepi ka 40.000 per kilona. Nu kagenep nyaeta belut. Kunaon beut belut? Sabab belut mah sanajan bentukna siga oray, tapi dagingna mah leuleus, rada amis, jeung kacida gurihna. Belut mah sumber protein nu alus pisan, loba giji jeung alus keur kasehatan. Sok geura cobian ku maneh. Ieu belut ngeunahna dicobek atawa digoreng garing nepikeun ka garing kempling, tuluy dicocol ku sambel bawang nu lada jeung seger. Mun rek leuwih nikmat deui, asakan ku cara dibalado atawa dipais make daun cawu jeung bumbu rempah kampung. Dijamin geus asup kana sungut mah bakal nikmat anu taya papadana. Harga belut cigana mah rada mahal sabab geus hese jeung jarang aya anu ngajualna, kecuali lamun maneh daek ngalaka sawah supaya teu kudu meuli. Nu katujuh nyaeta japati. Kunaon beut japati? Sabab daging japati mah rada saeutik, tapi dagingna teh padet jeung rasana leubeut. Eta pisan nu matak jadi inceran di restoran mewah. Sok geura cobian ku maneh. Ieu japati diasakan ku cara diungkep make bawang bodas jeung jahe, terus digoreng rada garing. Dimamam jeung sambel bawang, pokona mah ieu daging japati teh seungit jeung pasti ngeunah pisan. Harga japati teuing sabaraha nepi ka ayeuna urang can meunang info. Nu kadalapan nyaeta kelenci. Kunaon beut kelenci? Sabab daging kelenci mah leuleus pisan, rendah lemak jeung tinggi protein. Cocok keur maneh lamun hayang diet jeung teu kudu hariwang soal rasa. Sok geura cobian ku maneh. Ieu daging kelenci diasakan ku cara dipais make daun cawu jeung bumbu rempah kampung. Asakna teh ngaluarkeun aroma anu ngagoda pisan.
Dibarengan kulalaban lenca jeung sambel tarasi, pokona mah ngeunahna teh kacida pisan. Harga kelenci teuing sabaraha. Lamun maneh hayang nyaho hargana sabaraha, maneh ayeuna bisa ulin ka Lembang. Di Lembang mah pasti loba di sisi jalan ngajajar anu ngajualan kelenci. Tah kitu coy. Khusus keur maneh anu boga panyakit kolesterol, hipertensi, atawa asam urat. Omat ulah loba teuing ngadahar daging-dagingan sabab daging, utamana nu beureum jeung nu loba gajihna, bisa nambah kadar kolesterol, tekanan darah, jeung purin dina awak. Jadi kitu coy, eta sababaraha sato anu ceuk rarasaan urang mah dagingna paling geunah di alam dunia. Lamun maneh teu satuju mah paduli teuing. Maneh bisa komen di handap, daging naon anu menurut maneh paling geunah. Apakah orai, bangkong, beurit, cak-cak atawa naon? Tulis di kolom komentar. Oke coy, sakitu heula ti sim kuring, hatur nuhun parantos nongton, tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube kuring konten edukatif 9097.